Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda Mang Sobri anu nincak kana bagian 14 para mitra. Nanging satu acana sim kuring maoskeun kana ieu carita langkung ti payun sim kuring nyuhun dihapunten tina sabudaya kalepatan boh tina cara carita bahasa sareng sajabina para mitra. Salajengna sim kuring nyuhun dihapunten oge boh milih aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi ieu mah ngan saukur carita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang istirahat. Nyaku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang dangukeun deui kalajenganana ieu dongeng Mang Sobri dina jilid ka-14. Wilujeng ngadangukeun. Yuh ah. Mitra kaum dangu, waktos isuk harita numana Mang Sobri kantos beres ngadamel seser para mitra. Kitu oge ka Nyi Lastri nu tos rengseng ngabersihan paguritan tina balana runta. Nyi Lastri lajeng niat lebet ka dapur bade ngeusikan beas nu tos disiapkeun. Ngarah pamikirna sangu teh tiasa nyanding dina makalah indung bapana mulih ti bumina Wakil Nuri para mitra. Nu bilih mun terikat nyangu bakal kategon deui wae ku omongan nu teu sapira nu engkena ngarembet kana nyindir-nyindir ka Mang Sobri salaku salakina para mitra. Nyantos Kang neng bade ngesikan beas heula supados tiasa saenggalna nyangu bilih kabujeng dongkap mak sareng abah teh ti bumina Pa Wakil Nuri engkena bisi aya omongan nu lain-lain deui nyinggung itu ieu deui ka akang nyalain akang wae anu teu ngeunah hate sami Lastrina ge asa kumaha engke teh ngadanguna. Kocap Nyi Lastri ka Mang Sobri para mitra bari ngaleos ka dapur tur diwaler ku Mang Sobri nu harita mah nuju nyangkolkeun kembu dari gen nu memang tos nyanding sadia urut ka pungkur Bah Khohir ngadamel keur paranti ngecrak lauk karagasi nu ayeuna nyaeta bade dimanfaatkeun ku Mang Sobri kangge wadah mun paranti neangan bangkong para mitra. Sok mangga neng saelah pamikitu mah bilih engke emas sareng abah dongkap teh sangu teu acan asak mah terang sorangan kumaha ari maneng sagala ge jadi omongeun komo pisan mun perkawisna aya kakaitanana sareng akang mah asaan teh banget pisan katarana ku geuleuh pisan ka akang teh duh. Padahal mah akang teh gaduh salah naon da ka emat teh dirarasa teu pisan wantun saeutik gedena nyieun masalah ka emak tapi emak mah mandang ka akang teh salah we salah nya kitu dipandang ku salewah soca nepi ka kiwari jeung salahna benerna ge diteteangan we kitu kasalahanana teh duh kumaha ari mah
Kocapna bari asa ngagremet hate Mang Sobri harita ngomongkeun mitohana para mitra. Sakapeung wah Mang Sobri ge ulak ilik oge hariwang bilih nu diomongkeun buah-buah aya dina dekeutna. Nu katawis harita Mang Sobri teh sieun bisi udegna rasa teraos hate ka Masar Bini gamblang katawis ku Masar Binina eta teh para mitra. Duka teuing Kang ari kitu nama. Da akang ge terang sorangan pan mama emang kitu ti kawit neng kenal sareng akang ge. Satu kangen eta mat neng ge da ngertos. Kapalaya matenya eta tiasa gaduh salaki nu beunghar kangge neng teh. Ngarahirup neng teh teu kieu panginten kitu pamikir mamah Kang. Walon nyilastri ka Mang Sobri bari ngeusikan beas di bor tukang paranti biasa para mitra nyaeta deukeuteun sumur. Ngan Mang Sobri asa teu ngaraos hate dupi pamajikanana nyarios perkawis nasib. Dumeda ngarasa nasib hirup rumah tanggi anjeunna mah pinuh pisan ku kasusah para mitra. Nah atuh kudu ngomongkeun kana kasusah. Teu narima Lastri teh ka nasib. Dume akang mah jelema miskin. Indung bapak tos teu aya, sanak baraya teu aya nu ngakon peda susah hirup akang teh. Palain nu lain sugan ayeuna teh Lastri gaduh caroge teh nya. Tembal Mang Sobri harita bari ngarahkeun rarai ka Nyi Lastri anu nuju ngeusikan. Dadana asa tegep jeung sakapeung ngarenghap napas. Nu kahartos asa katotog hate pedah nampi cariosan ti Nyi Lastri kana perkawis nasib teh para mitra. Ari engkang nanaonan nyarita asa terkenal jeung Lastri engkang teh? Kumaha sih dedeuna ka akang Lastri? Kumaha satiana cobi Lastri ka akang? Ujug-ujug teu puguh ambek akang ka Lastri. Ku peda Lastri ngajawab kitu tadi teh? Yeuh Kang dangukeun. Saeutik ge teu aya pisan pikiran jeung hate Lastri hayang neangan anu lian pedah ngarasa susah dina kayaan nasib nu model kieu ge. Teu pisan-pisan boga pamikiran kitu Kang. Sangsara atanapi beunghar kahirupan Lastri mah ukur hayang sareng akang. Bagja cilaka hayang sareng akang. Daru maos kaikhlasan hate nu tos kapalangnya ieu teh ka akang teh Kang. Belana Nyi Lastri dina ngawalon kocap Mang Sobri harita para mitra. Nu mana Mang Sobri harita katinggal ambek peda salah sangki pikiran leutik na ka pamajikan. Mang Sobri atuh ngadadak leuleus hate. Nu satadina asa kabudeg ku ambek teh dina dadana ngadadak leuleus ku malik era dina mikir kana ucapan Nyi Lastri tadi. Hampura geulis akang tos lepat asa siga budak ieu tadi akang teh. Nyarios ka mana karep bari asa teu ngawilah heula kana bener salahna omongan teh. Atur nuhun Neng kana belana sareng kanyaahna ka akang. Kitu oge akang kan Neng. Moal pisan akang nyerah dina niat paling ngabahagiakeun hirup Neng teh Neng. Ya pamugi we ladang nu bakal dilakonan ku akang ke peuting nyaeta kulantaran neangan bangkong teh cukang lantaranana tiasa atuh ngantir lawang bubuka pikeun nasib urang di kahareupna nya Neng. Kocap Mang Sobri nu harita muruka sumur para mitra. Nyaeta dina tempat Nyi Lastri ngeusikan beas nu niatna anjeunna bade si banyo tur dilajeng muru ka hareup bari mantun sesa teh nu disadiakeun ku Nyi Lastri teh para mitra.
Para mitra kaum dangu, dikocapkeun dina waktosna siang, Mang Sobri sareng Nyi Lastri parantos rengseng ngalakonan salat lohor para mitra, malihan sadaya perkakas jeung baju butut nu bakal diangge ke peuting ku Mang Sobri neangan bangkong ge parantos beres disiapkeun harita teh. Masing-masing patuangan aranjeunna tos karaos lapar, tapi kaharti da di bumi teh ngan saukur aya sangu bodas hungkul, teu pisan aya lawuhan. Masing-masing rarai aranjeunna silih neuteup kana kiceupna panon, nu kahartos rasa lapar teh leres karasa ku aranjeunna. Ngawalan harita Mang Sobri naros ka Nyi Lastri dina kayaanana. Neng parantos laparnya Neng. Sumuhun Kang, tapi da teu aya deungeunna Kang. Da mah teu bisa ninggalkeun duit kangge meser lawuhan. Sabar we heula atuh. Kewe antosan Mas sareng Abah. Pilih mun ayeuna urang maksakeun tuang ti heula, engkena bakal janten omongan doang ku mak. Kocap Mang Sobri harita ka Nyi Lastri para mitra. Nu estuna dina batin mah ceurik Mang Sobri teh nyarios kitu ka Nyi Lastri. Ngaraos janten salaki teu pisan bisa mere kaleuwihan jajan ka pamajikan. Buktos saperak keur meuli deungeun sambel geh kuat teu kawasa-wasa acan para mitra. Sumuhun Kang, urang tahan we rasa kalapar teh atuh. Antosan emas sareng Abah we nya. Kitu oge susuganan emas tos meser deungeun di jalan. Nganduka masih lami henteu ieu teh emas sareng Abah teh mulihna duh. Nyi Lastri ngawalon leutik nu bari ngarasakeun peurihna beuteung. Paneuteub panonna rikat ngareret ka arahan jalan. Nu mihareup Masar Bini jeung Bah Khohir teh enggal dongkap para mitra. Kedap deui paling geneng da panginten nuju di jalan. Nya urang entosan we lah. Bari naon we atuh, ulah nganggur teuing. Nu masih bisa dicepeng keur dibereskeun mah nya sok bari beresin. Bari nungguan Abah sareng emak ieu mah. Tembal Mang Sobri harita ka Nyi Lastri para mitra. Bari hate mah sami mihareup enggal dongkapna Masar Bini jeung Bah Khohir supados tiasa enggal tuang dina waktos beurang harita. Maklum para mitra lah kitu namanya. Bujeng batur atuh. Urang ge damun lapar masa kumaha raraosan teh nya. Janten ieu carita Mang Sobri sareng Nyi Lastri pinuh ku hikmah sabar intina mah para mitra. Nu pamugi dina kituna urang sadaya oge singkap paparingan sifat sabar nu ngajantenkeun barokah hirup dunia oge akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mitra kaum dangu, waktos nu lami dianti-anti dina wayahna beurang harita nyaeta ku Mang Sobri jeung Nyi Lastri ngantosan Masar Bini sareng Bah Khohir akhirna dongkap oge para mitra. Bah Khohir katingal anu harita jurutna turun ti sapeda tur ngaloyong ka guritan. Nu maksad bade nundun sapeda ka tempat biasa. Nya kitu oge ka Masar Bini harita langsung asup ti panto hareup beras ka kamar salinan anggean tur muru ka meja tuang. Lastri, ieu siapkeun deungeunna meunang meser pepe santri ti warung Cedami ieu teh. Tah sambal sareng lalabana mangga, sok siapkeun ditu. Parentahna ka Nyi Lastri bari nyandak piring tur urug sangu nu tos kasanding. Saparantosna Nyi Lastri rikat bereskeun sadayana, katingal sasarengan kaluargi Bah Khohir pada kempel tuang beurang harita para mitra.
Para mitra kaum dangu, sadayana parantos rengse tuang. Sapertos biasa, Masar Bini jeung Nyilastri oge rikat bebenah sesa jeung piring urut dahareun ka tukang. Mang Sobri nu kalaresan nuju ngaroko di bale hareup disusul ku Bah Khohir. Peda katinggal ku Bah Khohir dina basa neundeun sapeda ka tukang, kembu dari gen jeung seser katut obor teh aya di tukang. Nu janten patarosan kangge Bah Khohir kana perkawis eta perkakas para mitra. Bah Khohir harita diuk dina gigireun Mang Sobri. Tur biasa ngabuka bako nu bakal dilinting tur diudud dina ngaraosan nikmat saparantosna tuang harita. Sobri, hari itu di tukang aya seser jeung kembu kangge naon eta teh? Tarosna Bah Khohir ka Mang Sobri, bari anteng ngagiling bako dina pahpirna tur dililit lajeng diudud. Kangge neangan bangkong bah ke peuting. Margi basa peuting teh aya Kang Ojak ieu teh ka dieu. Nyaeta nawisan Sobri bilih kersa milari bangkong mah saurna teh mangga anjeunna da parantos jadi bandar bangkong eta teh. Malihan tos sataun saurna mah. Tembal Mang Sobri bari sasarengan ngudud jeung Bah Khohir. Pinuh ku teutepan Bah Khohir mandang ka Mang Sobri waktu sarita. Ya saya atuh sok abi kitu mah. Janten bulet niat bade usaha mah naon we di jalanannya sok. Nu penting mah halal, ngeraya barokahna, ngan kahade sok, bisa ya orai, dangarana ge peuting, sok paribasana poek-poek mata urang, mun teu waspada mah matak cilaka gena. Tembal Bah Khohir harita bari katinggal ngarasa aya cengharna rasa nu ngadangu walau nanti Mang Sobri harita para mitra. Sumuhun bah, tangtosna kuring bakal waspada dina prakna. Tapi jam sabarahanya biasana bangkong teh kalaluar nyaeta maksud teh mun ramena teh bah. Milih manawi abah mah dantos kolot ceur pengalaman teh paribasa nantos ceur ngarasaan uyah kitu. Taros Mang Sobri ka Bah Khohir nu ngaraos taya pisan pengalaman dina ngalak bangkong para mitra. Nyari bangkong mah di sareupna magrib oge tos mulai kalaluar sok. Da biasa liar neneangan satu leutik gerakanneunana. Janten abah teh emut-emut ka almarhum akina min kapungkur ieu teh urang ngobrolkeun perkawis bangkong teh geuning sob. Tembal Bah Khohir beri mantun kecap paninggal. Nyaeta nu ngajantenkeun rasa penasaran ka Mang Sobri dina ngadanguna. Mang Sobri ge langsung madep. Asa ku palai terang dina caritaan akinamin kana perkawis bangkong teh para mitra. Kumaha kitu ba ari akinamin teh ieu teh? Asa jadi penasaran kuring teh palai ngadangukeun. Tarosna bari neuteub kararai Bah Khohir nu palai terang caritana ngeunaan akinamin dina perkawis obrolan bangkong para mitra. Sumuhun Sobri, abah teh janten kaemutan kana carita akinamin. Saurna baheula anjeunna mah kongsi ninggal bangkong ku ngabudah tina sayangna siga sireum we nu keur mijah. Ku aneh pisan eta meninggalna. Biasana anjeunna neneangan bangkong pinuh kawani, malah kahayang mah saban peuting teh meunangkeun bangkong nu loba. Tapi saprakna anjeunna ninggal kajadian eta saurna teh leuleus jeung sieun we. Eta bangkong teh cenah atrap we kuat pinuhan kotakan sawah teh aya kalima kotakanana saurna teh. Bari tungpalantung kasarada siga nu rek perang teh. Ari kinamin ukur sosoranganan atuh keung ningali kitu mah lumpat. Pamikirna sigana mah bangkong ke aya rajana. Nu engkena teh bisi-bisi cor pamikirna teh nyerang ka manehna. Walau lagi kuat lobah kitu da sieun sawae ke jalmi ari ninggal kayaan kitu mah. Kocapna Bah Khohir nyaritakeun kajadian kinamin harita para mitra. Mang Sobri olohok cicing ku ngadengikeunana. Hayang terang saluasna eta carita nepi tungtungna para mitra. Ras kumaha bah kinamin teh? Lumpat aku kumaha harita teh? Tarosna pinuh rasa penasaran ka Bah Khohir nu nyarita perkawis kinamin para mitra. Ya lumpat sob,
terang nama da sieun anjeunna teh ningali kitu kayaanana mah bujeng-bujeng eta Kinamin mun nya kalaman ku abah ge sarua sieun. Da saur nama barang nepi ka imah langsung nguriangan panas tiris anjeunna teh. Nepi ka bawah gering-gering teu deui saurna teh bakal neneangan bangkong. Nya tisaprakna kitu teh anjeunna teh tos we teu deui neangan bangkong rugi ka teu ayana. Dari kitu nama aya ku wajar mun ngomongkeun bangkong teh ngamuk ka Kinamin mah. Mang Sobri asa teu ngarasa puas. Peda masih wae aya kocap panganteur carita dina Bah Khohir nyaritakeunana. Pantes kumaha maksud abah teh bah? Sumuhun aya ku pantesna mun Raja Bangkong ambek ka Kinamin mah. Da teu umum cara Kinamin mah muliangan bangkong teh teu siga batur gugur make caduk disorog susur ka tempat pasawahan jeung lainna. Bari babarengan jeung batur da milih moal pahili-hili atuh ti pangeran. Ari Kinamin mah teu. Janten mun ngalah bangkong teh sok disetrum make setrum aki siga setrum lauk kitu. Bari jeung teu wawu jeung batur eta almarhum teh. Nya maksana teh mun aya urang ti lembur sejen nganjang neangan bangkong ka wilayah anjeunna dicaram eta teh teu dimeunangkeun pisan. Nepi aya carita kongsi aya nu ngalawan tapi disetrum ku Kinamin mah nepi ka ampun-ampunan saurana mah. Mun teu salah mah harita teh ulah urang si baduyut kitu caritaan mah. Bejana Bah Khohir dina ngajelaskeun harita riwayat Kinamin ka Mang Sobri para mitra. Oh gitu bah, nya wajar we pami kitu mah atuh. Ari teu pisan mere batur babarengan usaha mah. Ari sugan teh usaha di lembur teh teu sapertos usaha di kota bah. Senggol bacok jeung sajabina si horeng mah di lembur ge sami we nya kitu sareng di kota. Kocap Mang Sobri nu tos ngarasa ngeunah hate Karena tuntasna ngadangukeun pangcaritaan Kinamin ti Bah Khohir para mitra. Ih Sobri, ngaranu kitu mah teu saukur di kota tanapi di lembur. Di mana-mana ge pasti aya kasipatan model kitu mah. Mantak baheula ieu mah jamanan Abah masih pamuda kene. Sok diajar silat Abah mah. Nyata baheula mah diajarna teh kaki epen, diajar silat godot. Mayarna ge make pare mun panen. Mun maksud teh mun urang bisa tepak baheula. Nyaeta maksudna keur ngalindungan diri, parantian jaga diri mun bisa aya kumaha-kumaha di jalan jeung samodel kajadian sapertos Kinamin tadi. Jantennya kedah waspada we eta mah Sobri. Kitu oge ka maneh nu kakarek bade nyobian kasab neangan bangko. Carita Abah mah sanes singsieunan niat anjeunnya. Nu aya masing dilancarkeun, tur hasilna oge kenging langkung dicekap panggi kabutuhan. Ya Abah mangiring seneng we ngadangun Kang Ojak teh aya kersana umaja ka maneh teh sok. Tembal Bah Khohir bari anteng nyerot udut nu tinggal sapotong para mitra. Sumuhun Bah, nuhun ku doana sareng pangemutna tina sadayana. Tang tos Sobri ge bakal waspada dina sagala-galana. Nya pamugi we sing kekengingan ya Bah dina ngalana ulah lapur ku cape hungkul. Daya bahasa pangeran mah moal pisan ngumbar ka hambana. Mun nyaan eta hambana teh bener-bener neneangan dina jalan anu leres mah Bah. Walar Mang Sobri bari harita ngadakul milahan bako kangge dilintingkeun kana pahpirna para mitra. Neng nong geuning para mitra. Hapunten nya dongengna teh kabujeng neng nong ieu teh. Insyaallah urang lajengkeun deui dongeng Mang Sobri kana jilid 15 dina waktosna para mitra. Kukituna pamugi ieu dongeng teh sing janten bubunga hate kalawan hatur lumayan kangge batur paninengan dina ngalamun waasna zaman nu ngemutkeun kana zaman urang di waktos katukang. Sareng tong hilap ka sadaya mitra kaum dangu, tong poho di subscribe ieu channel sabab sim kuring oge nyuhunkeun dukunganana kalawan subscribe na ti sadaya mitra kaum dangu kana ieu channel.
Nyata supados kuring teh teras tiasa satia ngarangkeun karya-karya carita dongeng Sunda liana kangge ngahibur kadulur-dulur sadaya. Sakitu anu kapihatur, sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.